Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kang Jayus, tepang dari Serang Kang Jayus. Dina vlog motor anu kadua. Ayeuna Kang Jayus keur aya di hareupeun SMK Negeri 2. SMK Negeri 2 Kota Bandung. Kebenaran Kang Jayus keur nganterkeun budak Neng Pebi, budak anu kadua. Arek aya ujian saringan penerimaan mahasiswa baru cenah. Penerimaan mahasiswa teh aya nu dilaksanakeun di ITB, aya anu di SMK Negeri 2 di dieu. Jadi kabenaran yang Pebi mah besabab tesna ngambil anu berang, jadi di tesna di dieu di SMK Negeri 2 Bandung. Aduh, orang cobaan. Sudah balik ya, balik deh, jalur balik, putar balik, putar. Dilanjut deh. Kemana jalannya teuing? Hari tadi makan mawa budak, terus apal ya? Jalan Citarum dari mana? SMK Negeri 2 mana si ngoreng? Deket Masjid Istiqomah geningan. Atuh ari di dinya mah panan kuring ge osok ngaji. Berarti mau komo di Pak Ustadz Dudi Mutakin atau di Pak Am. Lamun nyebutkeun deket Masjid Istiqomah mah jigana langsung kapangi. Ari nyebutkeun jalan Citarum mah teuing di mana teu apal. Bah, ayeuna ge tinggal mana ya uing teh ya. Pet Park teu apal teuing. Ayo percaya deh kuring mah urang Bandung, urang Cimahi gitunya genep di tahun 87 di Bandung. Tahun 87 di Bandung berarti geus 20 tahunan lah, 22 tahun we nya. Kukurilingan da ngaran jalan teu apal, ngaranna ari jalanna mah apal, lamun maksudnya lamun jalan ieu ke kaluarna di mana, lamun ngaran jalan misalkan antar ka jalan anu atawa lamun hayang ka jalan anu kumaha carana teuing teu apal. Padahal di bareto keneh kerjaman jadi budak Tiger mah gitunya, bareto kerjaman aprak-aprakan make motor Tiger geus kapapai jalan leutik-leutik oge, tapi ngaranna teu apal ngaran jalan. Tah ieu kan kita jalan Supratman lamun teu salah mah. Tah lamun ti dieu jalan Diponegoro meureun teu apal, pokona mah Gedung Sate we ieu teh. Padahal tadi lamun apal ke jalan atau ka deket Masjid Istiqomah mah moal make jalan asup ka Cijerah. Di Cijerah asup ka Raja Wali. Di Raja Wali tadi pakai Google Map diaktifkan ngarahkeun teh ka Jalan Nurtanio ka Abdurrahman Saleh, Pajajaran, ka IP, terus ka Wastu Kencana, di Wastu Kencana mentas ka BIP, di BIP lempeng nya nepi we ka Jalan Ciliwung. Ai Baranggok har atuh ieu mah deket Masjid Istiqomah cik teh. Apal kitu mah langsung eta di Cimahi teh make jalan Gunung Batu terus ke Pasteur Gasibu langsung. Dasar kudu panjang lalakon. Aya wae. Tah eta apal tempat tapi teu apal ngaran. Eta teh anu disebut wawuh munding. Dina bahasa Sunda mah disebutna teh wawuh munding teh.
apal munding deh ngadenge munding tapi nu kumaha munding teh nuduhkeun itu padahal sapi nu disebutna teh sapi padahal beda munding jeung sapi. Apal ngaran teu apal rupa gitu. Atawa jika kieu lamun urang sok ningali artis dina TV misalkan di hiji tempat orang panggil jeung artis eta tapi teu apal ngaran si eta teh siapa orang masuk dina TV we tapi teu apal ngaranna teh eta sebutna boboh munding keneh. Yeuna asup ka apa Supati Baraya ayo lah di dieu mah urang nyemprung anjeunna tarik teh geus sorana bakal aya anting moal ya kana kana kamera. Pak Supati oh nya lamun make jalan anu biasa, jalan anu seperti jalan protokol gitu nya. Tadi macet kabeh di mana. Tadi ngaliwatan di Samemeen di Jalan Pajajaran. Ngaliwat macet pisan. Sing horeng loba anu keur jarah kubur. Kan kailaharan di urang mah lamun are kuasa mun nya lamun munggahan kan sok aya kebiasaan jarah kubur ke nyaga makam kolot lah nya. Nah, jadi tadi oge di palebah tempat pemakaman umum ya non Sirnaraga macet pisan di dinya teh. Loba anu arek jarah kubur. Rame, arek puasa mah biasa rame di mana tempat belanja rame, pemakaman umum rame, pasar oge rame, harga naik, biasalah itu mah. Arek puasa mah juga gitu. Aya naon ya rame ya. Wah, cilaka weh. Tinggal mobil hancur gitu. Depan lagi. Nabrak. Gerobak juga nama. Nabrak gerobak tuh bikin kehancur aja gitu. Hancur. Nabrak. Nah, bisa nabrak gitu. Lamun teu salah di dia teh aya anu jualan makuta. Aya nu jualan makuta deket travel naonnya harita teh. Harita kungsi meuli sakali di dia teh di Shuttle meureunnan. Tah di dieu ya. Oh aya ya makuta. Tah eueuhana teu berfungsi. Hektar cc anu di dalam nama meleleh teh kan ya? Anu, Kayak gini. Pas di jero nanti kan anu meleleh gitu kan? Yang kecil kan tadi itu kalau yang Dulu mah saya beli teh 60.000. nah, itu yang dulu mah iya. Ya, yang ini bukan? Iya. Ya udah. Pokoknya saya suka yang itu, yang meleleh yang itu. Makuta bray itu. Jajanan orang Bandung. Boleh Pak, kembalinya jangan ya. Terima Tuh. kasih Pak.
Jajan Makota. Ayah we jahil nantinya. Ayah kene nyesa kene jahil-jahilna. Heuy, kongkarinya heuy. Karena segedeng ke ATM di titah ku si ambu nyokot duit bedi itu lah sih kan bedi itu ATM majeng salit salit ya sip tos si ambu titah nyokot duit ATM BCA na di dieu. Rai. Motor di gerung-gerung tepunggu. Wey Aji. Cornering. Keren. Cornering di jalan raya euy. Ari kuring mah bagian cornering nang ke lamun di gunung gelap tah di tempat-tempat nu karitu we anu ekstrim. Ini bahasa di mana cai teh? Aya banget orang di mobil euy na kaca euy. Cimindi mah lamun jam sabaraha? Jam 12 lebih 18 teh biasana kakara anu bubaran gawe ieu teh. Kan lamun pabrik-pabrik di sabudeureun kota Cimahi lamun Sabtu teh setengah hari gawena teh. Jadi ayeuna karek bubar. Lamun di daerah Bandung mah aya sebagian pabrik anu lamun Sabtu teh libur. Nah, jika kuring we nya jika kuring ayeuna pan lamun Sabtu libur gawena. Nah, di Cimahi mah sebagian pabrik anu staf-staf biasana lamun Sabtu teh setengah hari jam 12 nepi ka jam 12. Tah, nu matak ayeuna ieu macet. Oh iya di hareup dah aya tukang handphone, aya toko handphone rame wae dia mah, Asel. Ngaranna teh Asel. Emang di dieu mah hargana lebih miring. Hargana lebih murah tibatan toko-toko handphone anu sejena. Nya di sabelahna aya Megacell, tapi hargana tetep lebih murah kana ieu nu Asel. Samalahan kuring oge pernah ngaranna teh pernah banding-banding harga nya lamun kuring mah jujur lamun arek balanya hiji barang komo handphone pasti
Itu cukup survei di hiji tempat atau di toko online wungkul. Pasti sababaraha tempat di survei. Tah kebenaran namun di toko asal ieu emang harganya lebih murah. Sababnya kitu rame wae teh. Beda hargana nya ari ngaranna anu meuli mah beda harga tong brownies anu 100.000, 50.000 nu sakitu. Beda 5.000 wae oge ari nu ngaranna pembeli mah diudag gitu. Jadinya hari politik dagang memberikan saha anu naon anu meuli baranya gitu nu meuli mana anu mere harga leuwih murah beri jeung harga kualitas sarua komo kualitas leuwih halus nya pastina oge eta anu bakal dijugjug eta anu bakal jadi rame dibeli barangna gitu tah.